Nah ilah keur cerita awak kabawaku roh atau roh kabawaku awak lain jang batur kembali ke diri orang balik di imah merenung orang aing seroh aing kabawaku awak apa awak kabawaku rohani tak urang sorangan jang urang barang orang dipikir-pikir asana roh aing kabawaku awak berarti atuh aing neraka ya wah ulah maka payah lah helana tersanggupan paeh tapi lamun awak kabawaku rohani ketika datang malakul maut assalamualaikum waalaikumsalam saya abdi malakal maut masya Allah bade naon dia sesuai jeung tugas abdi rek nyabut nyawa ente alhamdulillah malakal maut kunaon lambat amat kok lambat sih atuh gawe gegeraan isuk sore peuting berang abdi selalu Allah 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 ketika roh dicabut berarti dek menghadap ke Allah cepat malakal maut waduh cak malakal maut baru kali ini saya mendapatkan orang begini abdi brojak bu enggak begini aduh tapi ketika roh kabawaan aku jasad waalaikumsalam abdi malakal maut dek naon erek nyabut nyawa macem-macem ulah waka